Gusti Allah tina bilang-bilang godaan setan anu dilaknat. Halayan nyebat asmaning Allah nu maha ulas tur nu maha asih. Welasna di alam nyata, asihna di alam gaib. Di nararaga hajat lembur, segan nyukurkeun kana nikmat Gusti, pamugi aya dina rahmat sareng pitulung anu berbekalan. Satu ieu upacara adat mapak, nyaeta hajat lembur RW 08. Ulang sami-sami sakseni geletuk jegur geletak jegar sidak senam kantor kalawan papater upacara adat mapak Pambapea dikawitan. Agung rahayu lumijin manting walagri palungtung agung rahayu lumijin manting walagri braicaan braina lawangan wangi bisa nubari korejak sari kang rintang rencang jadi awaki patung dengan yang musimnya pengajian
ini lebar ah. Alah, batu bae buat terepai aing dengan tuh ampun. Bagja teuing, syukur bagja alhamdulillah. Abah biasa mapak kekeden nya eta ti marga luyung. Hatur nuhun ak Bapak pamunggi Bapak RW Kalireng-rengan sing panjang jabatanana, panjang yuswana, panjang umurna, panjang rezekina ya, nu jauh cunuk nu angan gerak ka kore. Alah, aya nu poho ieu tasbe aya, kantong aya, iket aya, baju aya, batu ali aya, iya batu ali tuh. Kayak naon nya nu tinggalin. Samping aya, beungeut hideung delo itu si Samu delo tinggalin nu pohonuna Samu Amu saya syah ini eta sora maneh sigana ieu inungna nyiramna hayang ieu hayang kepatasan merenya. Aduh ampun, di mana wae Samu? Anu teh ieu geus dipariksa ieu huntu. Dipariksa huntu? Kemana? Eta ka Puskesmas. Naon? Puskesmas. Puskesmas buring. Eta Puskesmas. Ejah besok. Pus, mas, Puskesmas. Kemas. Jauh ya, lain dulu ya teh. Beri ngobrol di sana. Aduh, si Juri, aduh. Ya, kia-kia nih ngaran amu teh saci. Nu nonton tes terang ngaran amu saha? Ngaran amu teh nyaeta Andin. Andin naon sia teh manya Andin menikah ieu na. Andin pelacak. Eta mah anjing pelacak. Oh, tes digentos. Juri, aduh ampun. Yo, geura tobat maneh teh make jiblab atuh geura sia teh. Eta buuk teh meuli ka mana wae make jiblab geura. Da amu teh ya subuh sok eta nih lalaga eta dina Indosayur naon teh. Indosiar mah. Da eta sok lalaga eta subuh teh aya nih mamah sada gendut ibu-ibu nih mamah ledeh saha kitu. Mama dede Juri. Anu kieu nih anu pusat dong mah. Curhat kitu sateuing pusat. Ampun Gusti. Ada. Naon. Hayang refreshing ambu mah. Ari kitu kumaha? Hayang hiburan, hayang jaipongan. Urang ngahibur eta geuleuh ngahibur Pak RW, geuleuh kalireng-rengan. Ngahibur masyarakat juga aya nu nyawer ka manehna. Tah eta. Besok atuh. Yo, Hayo musik gitu. Rumah tangga jangan manehna Gusti kasih tulilangan di bujana jalan nabi
Aduh. Itu Pak RW, itu Pak RW. Ayo panakon. Aduh, naga cek aja gerak. Ih, alah, ngeri setan. Kan salah gitu sia. Pemaling nyebut setan. Nah, bela atuh banget teh. Geluh kene maneh. Aing magolis. Heeh, dihareup maneh masih gasir di Depi. Manya. Heeh, digigir siga Sari Dewi. Manya Heeh, bener. Kah ditukang siga Sariwati. Manya. Heeh, teh mun dihareup Siapa mau? siga Sarigala. Sia. Sombong sia. Betulan Bimo dari Sugana yang ngawen eta Pak RW tutup. Itu Pak RW namanya itu Kabita dari tutup Kodok saku itu. Itu siapa? Asik. ampun. Hatur nuhun Pak Haji Dedi. Pak Haji Dedi Ridho. Kumaha deui atuh? Siap. Siap teh. Lainnya Pak Haji Dedi mah barang kete barang kasawa. Beni sia teh. Nah dari mana? Pak Haji Dedi mah barang kasawargana teh buntas kana jembatan Siratul Mustaqim teh ngabelesan. Kumaha? Yes, ngabelesan. Eta lain, eta Pak RW bulut gitu ngabelesan siga Pak Deni. Kahuleung we eta gigireunana. Pak RT. Teh hayang gitu kos Pak Deni eta Pak RT. Kumaha? Teh hayang ngabelesan, teh hayang nuturkeun ka sawarga. Anak agamana Islam. Pak Edi menurut siapa? Oh Edi kata Mana nyawanan? Edi itu singkatan. Tuh Pak Edi itu Pak Edi tuh itu Pak Edi itu Pak Edi itu Pak Edi itu. Kenapa? Mana itu 50 menit aja. Nah, siapa Abu bangsa Abu gitu-gitu teuing. Pak Edi dina jembatan Siratul Mustaqim teh ngabelesakna teh wah awas angin we. Belesat. Edi teh singkatan. Enak, Yang tingkana hate. tinggalnya hade. Bena dan sajang kepada masyarakat. Tina. Iya nak, maknya tuh namahan dari kali. Siap. Pak Edi nyecep, Pak Sadi itu teh, Pak Deni nyecep. Nah Pak Agus tuh panas gitu Pak Agus. Nah Pak Agus tuh Pak Agus. Nah gini.
awernya kauceulnya sing pandang Yosua sing diseurkeun rezekina nya. Eta RT Demi RT 10 mana? Mana pengawer tuh panas gitu kali. Aduh ya Allah. Akan bicara, aduh, Sugang tuh panas gitu Pak RT Sugang mainnya aya RT Batur ada Calawe aya RT Sugang juga RT 2 Gua setruk. Alhamdulillah nuhun jazakallahu khairan kasiran sing dikentosan kudu langkung-langkungnya eta RT Ujang batur ka sawarga ieu cicing keneh nurun ka bayangna batur bagus ka sawarga kabeh eta RT Ujang mana RT Ujang mana RT Ujang mana RT Ujang Ujang Bapak bisa teh. Bapak Ujang halo Sudah Ronaldo si mampu. Banyak kalau kadang kasihan ibu RT 5 ibu ini aman awet gitu diam aja cek ibu RT dari satu ibu RT aduh masalah mama ibu RT mengaku ya Allah jadi aduh bisa aduh Mengapanya? Yang hari ini kain tanggal 50. Mohon Bapak naik ayahnya si ketunannya tuh makanan nah di panain tuh panas gitu ayo sehat ayo tangan Kalau duit na bisa itu aku lain kira ketua kayak baru ngasih Bapak saya Bapak Dodi Bapak Dodi mana Dodi Bapak di sini ayo siya ulah sepa kapiguyon dulu ulah sepa kapiguyon urang papak pang bagaya iyo para kegeden di margaluyunya ayo sejamuntang kayang agung ka Gusti Maha Suci lengser ambu lengser segala panglangitan
Thank you for watching.